Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam alam permai, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Hai, sampurasun dulur coklat. Ayeuna simkuring nuju aya di Majalengka. Sareng salah sawiyo sanggar anu luar biasa pisan. Urang langsung kenalan wae. Akang Damang. Alhamdulillah Bang Esto. Bang Teteh, Esto. aduh makin cantik aja sore ini. Ais, kita udah ketemu ya. Punten Akang sareng saha abdi? Jenengan Abdi Irianto. Kang Irianto. Iya, laras Kang Ti Irianto. sanggar naon Akang? Ti sanggar seni Simbar Kancana Majalengka. Alhamdulillah gitu. tiasa tepangnya. Tah dulur coklat sanggar sinar Simbar Kancana Simbar Majalengka. Mohon. Nyaeta salah sawiyo sanggar anu nembe ngiring aub sareng kegiatan napak jaget Pasundan leres kan? Tah tadi orang tos ngiringan kamonesan kegiatan latihan sasarengan sareng duta napak jaget Pasundan. Tah Kang Irianto kumaha peraosana ya Kang? Perasaan Akang gimana sih gitu? Kalintang binga kayak mimpi. Mimpi jadi Salasna kenyataan. dari ketika pungkur gitunya ngaharapkeun pisan iraha Simbar Kancana gitu bakal diangkir. Alhamdulillah tahun ayeuna kabagian gitu Simbar Kancana kanggo tiasa ngarah-ngarah di acara ieu. Pas tadi acara dina naon teh geuning? Napak jaget Pasundan. Napak jagat Pasundan. Bingah Miang pisan pokona mah taya tandingna. Leres pisan tah. Wal tiasa disebatkeun pokona mah asa kaurgan madu kitu nya alhamdulillah. Alhamdulillah. Moha. Ya, nah dulur coklat, ayeuna mah wartoskeun ka dulur coklat ya Kang, tah kana ka kamera nyarios anu baris dipidangkeun teh naon cobi pasian bocoran Kang. Anu baris dipidangkeun ku Simbar Kancana dina danget ieu teh salah sawiyo hiji tarian. Anu nyadak judulna teh Ratu Geni. Ratu Geni, cekap dulur coklat, supados penasaran. Nah dulur coklat gitu ya Kang ya, atas cekap, ayeuna mah tos siap bade tampil? Siap? Siap? Siap Asik pisan, kayak gitu. mangga. Tah dulur coklat atau siap daripada penasaran sapertos sim kuring mendingan eno langsung tinggal performna sapertos kumaha nyaeta ti salah sawiyo sanggar nu aya di Majalengka. Coklat kita napak jagat Pasundan miang tandang sanggar Simbar Kancana wilujeng nyakseni. Hai, sampurasun dulur coklat, kumaha damang.
Tadi orang tos ninggal proses kamonesan atanapi latihan di sarangan kudutan napak jagat Pasundan. Ayeuna waktosna orang tinggal perform di salah sawios sanggar ti Majalengka. Hayu dulur coklat, coklat kita napak jagat Pasundan, sanggar seni Simbar Kancana, wilujeng nyakseni. Takar gula sesuai selera. Tuh Brokers, yuk ngopi gajah. Sejatine sejajare lawang sanga kang jagini mugia pasangan damar angsang siraman banyu suci suci banyu saking kaipi pangeran mugi dipun paringi barakas lahir batin dan nyawal akhirat amin ya rabbal
bukan tubruk. Kopi, tubruk, gajah. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Yeay, Sanggar Seni Simbar Kancana, megah pisan. Aduh, ngiring capek sim kuring oge nu dipengker ya nu nonton. Luar biasa dulur coklat ieu salah sawios tarian nyandakeun Ratu Geni. Nah, ieu teh ti Poles atanapi dipoles ku tangan dingin Duta Napak Jagat Pasundan. Aya Kang Ega Rawat Etik Percussion di mananya tadi teh tos di sakuan ku abdi teh? Paling mana? Oh iya, isa. Jika nu bade tinju coba tadi palih dieu aya Bob Bryan. Bob Bryan tadi bade tinju. Aduh, terima kasih hatur nuhun Kangge Duta Napak Jagat Pasundan anu atos ngabantosan tina saya dugikeun ka langkung sae deui atuh ku kituna hatur nuhun ti Sanggar Seni Simbar Kancana luar biasa anu dibengker hatur nuhun nya Akang sadayana. Nama urang silam sasarengan ya. Urang pamit ka dulur coklat, tak kodena ya ti simkuring. Tapi sateacana simkuring pamit heula ka dulur coklat. Dulur coklat hatur nuhun anu parantos nyakseni ulah hilap. Follow Instagramna Napak Jagat Pasundan, teras lumpat ke YouTube channelna di Napak Jagat Pasundan Official. Kita panginten ulah hilap di subscribe, di like, di komen, and nyalakan tombol loncengnya. Ting. Oke, nya atas orang pamit sesarengannya. Tah kieu pami nyarios Napak Jagat Pasundan anu katuhu kaluhurkeun cing tarik miang tandang gitu nya. Coklat kita Napak Jagat Pasundan miang tandang. Hatur nuhun. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, Senang mengenang hati puas. jarum coklat. Saat santai, larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat.